Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahra as-siyam wa 'anna fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana bi yawmin huwa min ahlil ayyam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul ahad ahlul fasli wal in'am. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah ila jami'il anam sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil qurbi wal ikhtiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Titis tulis penyaning diri menjadi taksis iradah ilahi. Kiwari geus ngabukti cahaya ilahiyat nyubira di sabudeureuh jagat, nyurusup nyarapat kana urat salaf ahli taat, di mana bukti zahirna urang safiri umti tiasa samiriung kempel kalayan ati anu sajati. Sejangah haturkeun sajatining syukur ka ilahi dumehing Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngahaturkeun kakuatan ka urang sadaya dina nempuh ujian anu pohara beratna nyaeta nempuh puasa sabulan. Nahan lapar jeung dahaga, nahan nafsu syahwat jeung goda rancage setan nu mawa kana kajahatan. Salami sasasi Ramadan urang pasang budak-budak takwa nguatkeun jurus keimanan keur ngabendung padungdungna hawa nafsu oge ngelitkeun kamaksiatan. Alhamdulillah atupna dipaparin kakuatan oge kamenangan ku Gusti. Saum Ramadan cumpon, salat fardu, salat sunat teu kaliwat, tadarrus Al-Qur'an, zakat fitrah kabayar penuh. Saum Ramadan teh sarana latihan anu pinuh ku pendidikan. Upami digali, ditaliti, disaliksi lebet ku pinuh papatah anu barokah. Alaeun urang umat Islam ku kituna koma ulah nihil
anu deukeut hayu urang beungkeut, anu anggang urang lempangan, anu luhur urang taekan atawa ajul ku amal kasolehan, make jojodoh keimanan kalih katakwaan, gesan modal ngagolangkeun hirup urang sangkan menang kabagjaan dunia akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin anu mulia, hayu urang sami-sami napakuran rejeung ngalonyepan hikmah saum urang sarerea. Salajengna khatib bagal maoskeun salah sarios hikmah saum anu diserat ku ulama sekaligus mursid di Tatar Sunda wasta al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Mubarrok bin Nur Muhammad anu nerangkeun lalakon hirup urang ayeuna urang sami-sami lenyepan kieu unikna lempangna mengpeos noyot henteu urat reret bangun aya nu dipake kasieun si horeng sieun ka udag ku ajal risi kapanggih ku pati salungkar salingkar nyusut-nyusut dukin dukun lepus maripih paraji sakti mapai mapare ajar gagah ngulik jampe nyiar tumbal neangan parancah sangkan panjang umur. Kihiru nah andika henteu terang kana dawuhan pangeran anu ngagelarkeun andika dina surat Al-Imran ayat 185 kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan pasti bakal ngarasaan kana pai peurna maut samaruk anjeun mah umur teu diukur napas teu dialas hayu lengkah palega-lega nafsu paluhur-luhur mak pagede-gede kancengan paloba-loba alas pairit-irit bekal paletik-letik timbal marukan akuan bakal kabawa tungtungna ki biru poho yen dirikna didodoho ku maut diintip-intip ku pati diudag-udag ku ajal gedikna beuki segut sagala dipiboga kajeun riba dapon ngeuna kajeun haram dapon enak kajeun nipu dapon untung kajeun lanyoh dapon eusian kantong kajeun bohong dapon pinu tolombong kajeun korupsi asal beteung dieusi teu ngarasep yen hirup teh sakadar PHP teu inget yen nafsu teh mata kaduhung jasad anu katempuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu pati-pati aya kahirupan dunia anu teu bener angin banda panipuan kihirup raja kayana tambah loba usahana tambah rongkah ngahiras kabalarea diperes dipeureut kesangna padahal buruhan ngan saeutik teu saimbang jeung tercapekna dilakonan kapaksa kudu tapina ari geus ngumpul geus loba akuanana teu emot dibantun ku pada batur teu ngarasa milik di papada kaula teu rumasari ti asal ti pangeran kihirup lempangna ngabrik-brik terundak-randak hambari pul ngelek ngegel sagala dirau dipangku ulah kasorok ku batur teu wareg teu seubeuh rasaan kurang keneh sajeungkal hayang sadeupa hayang satumbak hayang sapal mun bisa mah sigana dunia teh diteureuy buleud. Firman Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kapopohokeun kumararane kana bakti ka Allah ku ngunggul-ngunggul kadunyaan nepi ka marane di ruang di jero kubur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kihirup raja kaya anjeun
Sagala kaboga anjeun, kapangkatan anjeun kabeh baris ditinggalkeun. Lamun ku anjeun teu ditunda dina jalan Allah, teu dititipkeun dipakir di anak yatim, sodaqahkeun kanu susah, selapkeun ka madrasah, titipkeun ka masjid, terapkeun ka sakola, ka bala desa jeung sajabatna. He kihirup anjeun teh rek kumaha? Anjeun teh rek kumaha? Nah bet ganti lalakon mana? Bet tonggoy teuing henteu milih kana bener, henteu mikir ka tukang ka hareup, teu nyawang gotong pasaran. He kihirup nah ngeunah teuing sering ngagap-gap cacala katakan diuk teu tinggal edek lempang teu tinggal ti leget nulak cangkeng heheotan rasa nyumput di pangeran sedengkeun isuk mah baris baeut kucem haseum panon merem awak heuras anak bojo ge saririeun. He kihirup anjeun didamel diwujudkeun teh lain dititah burak-burak, lain dititah jalingkak, lain keur ngalajur nafsu mumbar amarah, tapi supaya budi rumasa ngalakukeun hukum sara ngabdi ngabakti kanu kawasa. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. He kihirup nah anjeun teu karunya kana jasad, nah anjeun teu karunya kana jasad, sakitu geus lain rupa, urat nganteng jadi kendor, panon cekas jadi paot, waos reg-reg jadi ompong, pipi tarik jadi kemong, tulang teas jadi rangu, lempang ajeg jadi doyong, tanaga jadi sudah ngarungan ngurangan. Tapi na ari nafsu bete euy umur mah geus tunggang gunung, angen-angen pecat sawet rek dibawa ka mana ku anjeun teh, rek dikumahakeun ku anjeun teh. Tuh tingali masih sidik batur anjeun, tatangga anjeun, keluarga anjeun anu saluhureun, anu sahandapeun, loba nu balatak geus pindah tempat, di tempat caneom ti iseun, tinggal jukut lulukutan, harieum tu tangkal samoja, mulih ka jati, mulang ka asal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sanyana anjeun Muhammad baris maut, sakabe manusia baris maut, terus marane dina poe kiamah baris rebutan silih bantah di payuneun pangeran mararane. He kihirup ulah kajongjonan aranjeun di alam dunia, di dunia nyieun huru hara jeung saluhureun teu patanya jeung sasama loba pasea kasahandapeun resep ngahina kapakir miskin teu mirosea. He kihirup walila anjeun kubara di alam dunia, isuk pageto bakal pindah ke alam bako, anak bojo henteu kabawa, nya kitu deui harta banda. Kajeun pinter, kajeun bodoh, kajeun fakir, kajeun kaya bakal pati kasarira. Cik naon nu bakal kabawa iwal iman anu nyata, zikir hobi salalawasna, biasakeun ti ayeuna ulah lesor torikotna, ulah kaganggu ngamalkeunana, ulah hanjakal akhirna, margi teu aya paedahna ari geus cilaka mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ku kituna sepuh miwah anonna dulur-dulur sadaya dina Idul Fitri ieu urang gunakeun kangge nyaliksik diri nyiaran badan bilih urang kamalinaan.
leuwih jauhna rumasa diri lamukot ku dosa jeblok ku kasalahan loba laku nu teu luyu lampah nu teu merenah nu kang nonggong jeung papagon mengpar tina atikan agama. Tobat jeung silih hampura memang lain wungkul dina Idul Fitri, tapi Idul Fitri mangrupakeun kesempatan atawa momen anu hade keur nyucikeun diri urang masing-masing. Ku tobat balik hayang widi jang Allah nu Maha Suci. Sajero rautan mana kasalahan urang jauh moal ngaluwihan jerona panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Saluhur gunung mana kahilapan urang tebih moal ngaluhuran linuhung kanyaah Allah ka urang hartina urang ulah nepi ka pargat harpan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sanajan pinuh ku letak dosa poma dulur-dulur sadaya ulah ragu ka Allah Subhanahu wa ta'ala, ulah sieun teu dibere rahmat, bahkan ulah nepi ka putus asa hingga poho ka Allah alatan rasa rumasa loba dosa nu taya hingga aya nepi kana istilah kagok baseuh brus wae ngancurkeun diri ka laut. Nikeun nu kitu teh anak buahna iblis teh. Maka iblis nu nyiliwuri setan nu nyaliaraan dina ati urang sarerea urang tudung ku gaungna zikir digoda digoyang ku galidegna eling urang duru panasna kalimah thayyibah kalimah ikhlas la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sing yakin hakikiyahna ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nu hade teh lain nu suci. Sabab eueuh jalma suci nu aya mah jalma nu resep susuci alias resep tobat. Kullu bani adam khata'una wa khairu khata'ina tawwabun. Tiap manusia teh pasti boga salah. Nupang alusna ti maranehanana nyaeta nu tarobat salalawasna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri angge kasempatan silaturahim sakatenan silih lubarkeun dosa jeung papada urang sangkan urang jantan sangkan ulah janten gantar kakaitan kanggo kapayuna utamana engke di poe kiamah hayu urang silih hampura jeung batur sakasur batur sadapur sasumur batur lembur jeung batur sagubernur oge sabuana jumhur kumna jeung sakabeh dulur-dulur indung bapak tangtosna nu kedah dipayunkeun indung bapak tangtosna nu kedah dipayunkeun tina sabada urang sakeluarga upama teh aman parantos pisah tempat linggih punduk pangampura aranjeunna da pasti urang salaku budak tinang tulu ber dosa leber salah ebrehkeun dina jiwa sagala karumasaan diri nu teu mampu ngabakti kanu jadi indung bapak rek kumaha wae buktina aranjeunna hade goreng ceuk paribasana tetap kudu dihormati hikmat sabab indung nu ngandung bapak nu ngayuga mangrupakeun kanyataan nu teu bisa dipungkiri indung bapak nu pararantos ngantunkeun beral laksanakeun ziarah ka pajaratanana jelitkeun galih ka Gusti geusan dipaparin panghampura kanggo aranjeunna. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, pamungkas ieu khutbah
salaku poe nu pinuh ku kasucian. Idul Fitri urang jantenkeun momen atawa peluang penting geus ningkatkeun kasucian jiwa kuronjatan amaliyah ibadah. Allah teh maha agung, mi'elinna alias dikirna oge jadi agung. Wala dzikrullahi akbar, maka saha wae nu miharap kaagungan agungkeun nu maha agung ku zikir nu agung, zikir jahar kali kopi di guru agung. Gusti nu kudu dipupusti dina jero ati, nyatana ku zikir kopi nu sajati. Tiap siang tiap wengi ieu pisan nu bakal mere tapak kabagjaan sapenuh ati, dunia akhirat nu di ati-ati. Pamungkas kisatib ngahaturkeun wilujeng boboran siam tahun 1444 Hijriyah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Mangga urang silih bubarkeun dugi ka cuk putih lakherang antara urang sarerea hingga aya dina kabersihan kabedingan ibarat bulan purnama dina malam 14 balumbang timur jalan gede sasapuan. Jalanallahu wa iyyakum minal aidina wal faidina wa dakhalana wa iyyakum fi jumratil ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin.